Semina tidinya itu barang Jadi omnya lamun konten mau poe admin lagi susah nyolirna sakit unggul kan gitu. iya poe kayak seorang araya Ada banyak urang oge atuh. nya ari mau poe kan hei tapi asok asa kurang kumaha gitu kurang greget lah ari mau poe teh baca pamajikan sok mung ai bede dia selusuri kunaon pamajikan mung poe kan sing kayo bersih kata bro. Ini kempaingan. Balas Bogor segaruk. Ari tadi nama rada bingung. Kunaon pamajikan teh mun mau poe sing kayoan. Nanti kurang gak. tapi lamun anu ieu mah aya nu beda tah lamun begitu di poekan ieu Ya. di poekan dia macan tutul teh ya Oi. Disebut kating lima dulu nya. oh ini halerang malah gitu Oh. semburi lah aing jeung meong Singapura. Singapura tanya. Singapura bener. ulah aja tuh neng Kepala marela. Dari kolot mah sopor ngabejaan unggul pomo ieu can ngaradur istri tangke teh gade. Ieu mah abah saya dikasih nangka pamajikan teh kudu di bener-bener lah. Da eta teh jangka urang-urang kene. Ayeuna ulah jeung kolot urang masih deket jeung pamajikan. Sok lamun urang gering. Tapi amit-amit tanya. Sama kita baik kering mah. Kan di lamunan kan Pak. Di lamunan kan urang gering. Ayeuna urang upama ya geus teu bisa nanaon. Urang ku kolot diobehan asaragapnya. Tapi ku pamajikan mah. Pangna kade ka pamajikan mah sing merlukeun lah sabaraha urang teh boga duit bukan. Da model apa dah kitu ka pamajikan mah. Rek boga duit kajeung ayeuna boga duit jang rokok. Tapi nempi pamajikan cangcut nangis belum akanya teh balik jantan pamajikan. Kajikan rokok maksudnya. Ikeur ngorat tapi kan ka kolot ayeuna asa lain ngaten kana pangerannya lain ngalemikeun kana milik alhamdulillah kana milik istri mah urang sakit lah. Bikin ke anak genap pegawai masuk kana tahu tapi alhamdulillah ari ku barokah mah orang bisa lah orang malaban budak parijeng ya serba kurang oge kana naon penting budak karirup dalun paeh mah urang bawa budak budak wayana budak kurang hirup jadi budak budak mana gitu ya kan orang tuh boga budak teh dua itu mah aya budak ieu teh aya budak ieu lah eta teh itu ngagedean nepi ka ayeuna da teh budak kurang hirup di paraban ku urang tah budak hirup teh wayana budak kurang hirup tah budak kurang teh hirup mah aya budak urang budak nu teu ngagedean teh mah hirup manjangan unggul ngagedean osok